Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang danguri sareng simkuring Mang Ian dia geningannya kidemang Gunung Halunu Kasep sakabupaten Bandung Barat jeung Kabupaten Bandung jeung Kabupaten Cianjur pokona mah dina acara anu maneuh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejak midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Nyimas Talaga Wuning karya Kang Rompisnya bagian ka-8 ieu teh. Kumaha salajengna ieu lalakon Nyimas Talaga Wuning ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur ka palawargi sadayananya kanggo ibu-ibu na bari masak nyeuh gegerohna bari ngarumpi jeung ibu-ibu ngomongkeun deui ibu-ibu kanggo bapak-bapak na bari nyantai di tepas ngabaheuhai nyikopai udud samsai bari ngobrolkeun anu barohai tak kitu bapak-bapak mah carengos model kita paksipat gitu cengos. Oke ulah hilap di like di komen di share link nanya komen mah saka inget we nya palawargi sadayana oke di padamelan di tempat konveksi bari ngajahit motong ngobrasna di tempat cukur di pasar di pabrik di kantor di perjalanan pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararancok dina Dongeng Sunda Mang Ian teh nya ulah hilapnya pokona mah kitu we. Sareng kumargi simkuring madang dongengna sanes dina radio tangtos nanya aya sponsor aya iklan aya gaji tah ieu mah etang-etang ngamumule seni budaya basa Sunda khusus dina widang dongeng Sunda di zaman kiwari saumpami ngaros kahibur teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu tah aya nomor rekening sabaraha we saikhlas nanya langkung raos disambungkeun kana speakernya speaker karena speaker bluetooth komodi kana tua masjid ge sambungkeun jam 12 peuting yakin di ontrog ya. Upami dina YouTube nya ulah di skip iklan etang-etang nyawer lamun teu nyekip mah bati nyawer ka simkuring nya da balalageun supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Nyimas Talaga Wuning bagian anu ka-8 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung puting geus lekasan kaganti kumangsa beurang manuk recet di sarada mapaguanci isu kasilir ku angin leutik ngahiliwir sukma geus sagedrek indit kasasak dua inditna dibarengan ku si galing jeung opat pangawalna dijajab ku Kamlang Den Purbaya
kareta kuda anu mawa Sukma jeung Sigaling lalaunan ninggalkeun bumina Raden Sambas. Tiranca Supa kasasak dua aya kana 7 jamna kana kareta kuda, tapi Sukma moal langsung kasasak dua tapi arek ngajugjug ka hiji lembur anu katelah Cieuri. Hiji lembur singkur kaasup ka wewengkon Kademangan Cinangka wawahan Kabupatian Ranca Supa. Sukma geus boga rarancang manehna moal langsung asup ka sasak dua anu kiwari dikumawasa ku para begal. Sukma arek asup heula ka hiji lembur anu rada anggang ti sasak dua, tujuanana ngarah teu jadi panyuriga sarta leuwih laluasa dina lumampahna. Gancangna carita, kareta kuda geus anjog ka lembur Cieuri. Sukma jeung Sigaling tarurun sanggeus papatah ka para pangawalna. Kareta kuda balik deui ka Mandragiri kairing ku para pangawalna. Sukma leumpang ti heula dituturkeun ku Sigaling rek neangan warung bari sakalian arek reureuh heula. Tekung Silila geus manggihan warung leutik, duanana arungga. Punten mang, nyuhunkeun cikopi 2 gelas mah. Ceuk Sukma panonna rurat reret kana dahareun anu aya di dinya. Ukur aya goreng comro we jeung oleneng kaciri ngebul keneh kawas anyar nyait. Mangga Aden, temal tukang warung tangtungan hiji lalaki. Sukma jeung Sigaling kupkop kana goreng comro jeung oleneng. Telila tukang warung geus nanggeui cikopi, sok ditunda dina meja. Nah bade arangkat kamarana Aden, cek tukang warung tumanya bari mencerong ka Sukma. Maksad mah bade ka Kademangan Ciwuluh mang, kalersan bade ngalayat wargi di ditu. Temal Sukma ngareka carita. Uluh, tebih geuning, mung kudu hati-hati bae Aden. Margi ka gubernuran sasak dua pantos dicangkingku si Gagak Hidung. Samalah saur wartos mah balad-baladna nuju ngaranjah ka Ciwuluh. Pokna tukang warung ngabejakeun lamun para begal teh geus mimiti ngaranjah wewengkon anu sejena. Gagak Hidung, saha eta teh mang? Ceuk Sigaling milu cumarita, api-api teu nyaho meureunan. Nah Aden waan teu acan terang kitu. Sukma jeung Sigaling meh bareng garideu. Si Gagak Hidung teh gegedug begal anu miboga kasakten luhung tah teh. Kapan Aden Arya sareng garwana nu pahing pati ku talajakna si Gagak Hidung sabalad-balad. Kayaan di sasak dua teh nuju hareng-heng. Jalan ka sasak dua ge dijaraga ku para balad begal. Tak kitu Aden. Cek tukang warung deui nerangkeun ngeunaan si Gagak Hidung. Baruk, kutan kitu mang? Keun bae da kuring duaan mah ukur hayat biasa, teu apalkan ukur kajadian. Temal Sukma teu hayangeun deui tatanya ka tukang warung. Sanggeusna babayar urut ngopina, Sukma jeung Sigaling amitan ka tukang warung. Duanana laleumpang nuluykeun di lalampahanana. Deui lalampahanana. Samangsa aya di tegalan euri, nyimas talaga uning mere parentah ka Sukma sangkan meureumkeun panona, kitu deui Sigaling sarua dititah peureum. Ngan sakiceuk atuh, Sukma jeung Sigaling geus taya di dinya. Juned, kumaha bejangunaan si Setra? Bagus aya laratanana euy. Ceuk si Gagak Hidung panonna muncereng ka anak buahna,
anu ngaranna si Juned. Si Juned minangka badega kahiji si Gagak Hideung. Ari anu disebut Setra tayalian ti putrana Raden Arya anu kabur samangsa si Gagak Hideung ngaranjah ka Sasak II. Teu acan kasungsi guru, tapi para balad-balad urang tos ngasruka tiap wewengkon. Si Setra pasti kacerek sabab moal mungkin kabur tebih sun. Temal si Juned mere laporan ka gegedugna. Dewek teu hayang apal sia Juned. Nu penting si Setra kudu gancang kacerek. Amun teu kacerek, sia Juned ku aing diparabkeun sia kabencong. Leuwihna ti eta, bejakeun ka tiap kabupatian di Wangkit ayeuna. Dewek nu kumawasa di kagubernuran. Lamun aya nu baha tu kudu dibere omer urang tumbas we sakalian. Mangga guru diestukeun pisan. Si Gagak Hideung boga karep hayang kumawasa di Sasak II sabab manehna apaleun lamun kagubernuran Sasak II can sapinuhna dicangking ku pihak Walanda. Seug pihak Walanda nyeun tindakan, pihak Portugis geus pasti bakal kalibet. Ari si Gagak Hideung teh ngaran aslina mah Raden Barata, anak tumenggung Surajaya samangsa Sasak II aya dina cangkingan Portugis. Kusabab pihak Portugis eleh ku pihak Walanda, Sasak II rek diserenkeun ka Walanda. Tapi dina perjanjian netelakeun pihak Portugis nyerenkeun Sasak II ka Walanda lamun geus aya kompensasina. Hartina lamun acan aya kompensasi pihak Portugis masih kumawasa di Sasak II secara administratif. Ku hal eta pisan Tuan Richard Van Hollen menta bantuan ka Raden Satria pikeun memere Sasak II ku jalan Demit. Pasukan atawa balad si Gagak Hideung teh kacidalobana sabab geus tauna si Gagak Hideung nyieun kakuatan. Rahayat oge teu kabeh mikangewa, aya oge nu ngarojong ka Raden Barata atawa anu neulah si Gagak Hideung. Kacaritakeun kayaan Sukma jeung si Galing, harita geus aya di Kademangan Ciwulu, sakumaha beja ti tukang warung, jalan anu rek asup ka Ciwulu teh dijaraga ku balad-baladna si Gagak Hideung. Jalma nu rek asup atawa kaluar ka Ciwulu dipariksa imeutna keraanan. Barang serog kalawang lembur, Sukma jeung si Galing dieureunkeun ku nu jaraga. Saurang di antara napok bae nyarita ngomongna teugeuh. Ari kamarana sira laing duaan ha? Asal ti mana ha? Boga maksud naon los-losan ka dieu ha? Punten agan, kuring duaan asal ti Lemur Cieurih. Ini ka dieu teh seja nagihan duit sabab kuring duaan mah tukang kiridit. Temal Sukma ngareka carita. Nah sok kiridit keun naon ha? Kuring teu mawa pakakasna ha? Cek nu jaga muncereng. Seueur di ngawitan pakakas dapur dugikeun ka anggoan sun. Dupi ayeuna mah bagian nyanakan artos sakantenan nyatet anu bade pesen barang. Temal Sukma ngajentrekeun. Lain kuring teu ngarti tapi kayan keur genting teh jadi anjeun duaan teu bisa arasup Nu jaga teu ngijinan Sukma jeung si Galing asup ka jero lemur. Sukma ngodok sakuna tuluy nyokot duit, bari ngomong lalaunan Sukma ngasongkeun duit kanu jaga. Ieu mah kanggo meser sasepeun. Nu jaga ningali kana leungeun Sukma katingali duit teh aya pangajina. Nu jaga rutret ka baturna sieun katohian meureunan,
Duit tina leungeun Sukma gancang dicokot bari pok bae ngomong. Sok lonjang arasuk sok. Sukma jeung sigaling gentak bae arasuk ka jero lembur. Kaayaan di jero lembur teh loba balad begal pating jaranteng samagrang ku pakarang. Ari urang lemburna sorangan ukur aya sawatara urang anu kaciring gulampreng di luar. Lolobana mah urang lemur teh araya di jero imah keur narumpi we. Sukma terus bae leumpang mapayan lembur dituturkeun ku sigaling. Sanggeus leumpangna rada jauh, Sukma jeung sigaling muru ka hiji warung. Kabeneran di warung teh subung taya nu balanja, sanggeus pesen kadaharan pok bae Sukma nyarita. Kang, hampir kabeh wewengkon anu deukeut ka Sasak Dua geus dikumawas ku para balad begal. Jadi lamun teh mah kudu aya peperangan, geus tangtu bakal nimbulkeun korban nu lain saeutik ti kadua belah pihak. Nya geus tangtu kitu Jang, anu jadi korban geus tangtu rakyat anu teu tuah teu dosa. Kuring teh keur mikiran kumaha ieu carana sangkan caina herang laukna beunang teu nimbulkeun korban pikeun pihak mana oge. Ceuk Sukma bari ngarongkong cikopina. Itu pisan Jang, tapi akang mah teu bisa mikir kumaha carana. Ukur ujang nu bisa ngungkulanana mah. Temal sigaling bari seuri. Sukma teu ngomong deui, jongjon we ngleupus udud bari pikiran mah kumalayan ka mana badeosna. Putingna Sukma jeung sigaling milu ngararep di warung. Sakira wanci tengah peuting Sukma keur ngawangkong jeung Nyimas Talaga Wening, sigaling mah geus tibra kawaskeuna ku panyirep. Jadi kumaha satuluyna maksudna engkang teh? Kula moal oleh mantuan satungtung kadada ka iga. Ceuk Nyimas Talaga Wening diukna pahareup-hareup jeung Sukma. Akang teh rada bingung nying hareupan ieu pasoalan, sabab ana dipikir mah kacida pisan banggana. Temal Sukma nembrakeun kabingung dirina ka Nyimas Talaga Wening. Kula mah moal milu mikiran Kang, ukur mantuanku tanaga jeung pangabisa. Nya teu nanaon Nyimas, kuring ge ngarti. Ngan ieu mah ukur nepikeun ka seunggah nying hareupan ieu pasoalan. Kula ngarti Kang. Sok baik ku engkangna, pikiran jalan kaluar anu sakirana merenah. Sukma tengah jawab deui, manehna uleng mikir ngolah akal keur ngungkulan pasoalan di Sasak Dua. Salila 2 poe Sukma cicing di Ciwulu nengetan kaayaan di dinya. Nepi ka hiji peuting, Sukma nepikeun pamanggihna ka Nyimas Talaga Wening. Cing Nyimas, kuring hayang apal kana elmuna si Gagak Hideung. Kumaha mun seguring nepi ka tarung jeung manehna? Kula geus boga wewengan teh anggalna. Manusa anu ngaranna si Gagak Hideung teh miboga ilmu anu luhung Kang. Salian ti kawedukan oge miboga ajian karancang musi. Najan dina awak engkang aya rahyang kala, tapi cantang tumampuna dah kasakten ajian karancang musi. Rahyang kala ngabogaan kasakten luhung pikeun nadah sakabeh pakarang. Kitu di ngabogaan peurah samangsa dipake teu teunggel. Bisa napak sancang dina luhur cai, tapi teu bisa nadah hiji ilmu atau ajian, angger bae bakal rubuh. Kitu di diri kula, bisa nadah ku pangawasa tapi angger diri engkang bakal kakeunaan. Kitu ceuk Nyimas Talaga Wening mere wewengan ka Sukma. Sajongjonan mah Sukma ngahuleng mikiran caritaan Nyimas Talaga Wening. Sukma niangan jalan sangkan teu adu hareupan tarung jeung si Gagak Hideung
Dina tarung nage teu mungkin dising hareupan ku manehna sorangan, tapi geus tangtu ngalibatkeun para prajurit sejena. Nimas, bawa ayeuna keneh kuring ka Sasak II sarta langsung asup ka jero imah gubernurna. Sakabeh para balad-baladna sirep ku anjeunnya. Ceuk Sukma akhirna mah rek indit ka Sasak II hayang jonghok jeung si Gagak Hideung. Unyuk sumangga kan, tapi si Gagak Hideung moal bisa disirep ku sabab ngagem ilmu antina. Teu nanaon Nyimas, sok bae bawa kuring ka ditu. Cacap cumarita, Sukma geus ngiles ti dinya. Kacaritakeun kaayaan di Sasak II nyatana di imah gubernur anu kiwari dicangking ku si Gagak Hideung. Angin leutik ngahiliwir marengan aya cahaya ngablesat ka wasking kilaban. Sakabeh para balad si Gagak Hideung ngadadak pating golepa kakeunaan ku pangawasa Nyimas Talaga Wening. Ari si Gagak Hideung kacida kagetna ningali balad-baladna pating kudupung kawas nu kakeunaan ku sirep teh. Kentak si Gagak Hideung rek ngemat elmuna ngan kaburu aya nu kumalayang saterusna ngabedega hareupeun manehna. Panon si Gagak Hideung tangka buncelik teu nyana aya jalma bisa hiber kumalayang sarta bisa asup ka dinya. Sa anjeun, ceuk si Gagak Hideung panonna muncereng ka Sukma, tarangna kerung sidik pisan anu aya hareupeunana teh tangtungan budak ngora. Teu kudu kaget Gagak Hideung, kula datang ngahaja nepungan anjeun. Walon Sukma tetep tenang. Rek naon anjeun ka dieu ah? Ceuk si Gagak Hideung taki-taki. Ya geus tangtu aya perlu ka anjeun. Kula teu boga niat goreng ka anjeun Gagak. Rek niat mah tadi ge anjeun geus moal aya nyawaan atuh. Sok sanajan anjeun miboga ajian karancang wesi, taya hartina pikeun kula mah. Pokna Sukma nutup seukeut ka si Gagak Hideung. Puguh bae si Gagak Hideung teh ngajenghok, teu nyana aya jalma anyar pinanggih anu apal kana elmu andelanana. Sakumaha linuhungna hiji jalma ngagem elmu tapi cantang tu bisa apalun kana elmu anu dipiboga ku manehna. Komo sasat elmu karancang wesi ladang manehna tirakat nisat diri guru cileuh kentel pejit ceuk paribasana mah. Taya hiji ge jalma nu apaleun lintang ti dirina sorangan, tapi ieu jalma salian bisa hiber sarta bisa asup ka imah gubernur oge bisa nganyahokeun elmuna. Geus tangtu ieu jalma teh miboga elmu anu leuwih luhung tibatan manehna. Hate si Gagak Hideung mimiti rada seber. Ayeuna mah urang ngobrol jeung kula. Ceuk tadi ge kula teu boga niat goreng ka anjeun. Sakabeh balad anjeun geus disirep ku kula. Sanajan anjeun boga ilmu antina moal ngaruh keur kula mah. Tak kitu Gagak Hideung. Ceuk Sukma tetep ayem taya ka hariwang. Hayu ayeuna mah urang bari diuk ngobrolna. Ceuk Sukma deui terus bae leumpang nguru ka lebah kursi geek bae diuk. Si Gagak Hideung teu nemaalan, manehna nuturkeun Sukma geek diuk nying hareup ka Sukma. Jadi saha anjeun teh nu sabenerna? Ceuk si Gagak Hideung miheulaan cumarita. Heug ku kula arek diterangkeun ngeunaan diri kula. Ngaran kula Sukma, asal ti Mandragiri. Kula salaku panglima kaprajuritan kagubernuran Mandragiri. Diperedih ku Tuan Richard Panholen sangkan memeres kaayaan di kagubernuran Sasak II nu kiwari dicangking ku anjeun.
kula bisa wae ngalapati anjeun ku jalan demit. Tapi hiji sinatria moal mungkin yen talajak licik cilimit. Kaharti ku anjeun gagak hideung. Ceuk Sukma ngodok sakuna nyokot rokok, pelenyun udud salse nakeranan. Si gagak hideung teu nemalan, panuna mencerong ka Sukma. Jauh tina panyangkana, lamun Sukma teh hiji panglima ka prajuritan, sabab nilikana umur mah kacida pisan ngorana. Jadi naon lalu dipigayang ku anjeun teh Sukma? Kieu gagak, sok sanajan kula turut tumut kana parentah Gubernur Jenderal Walanda tapi kula embung kitu wae nyokot putusan. Sabab kula jeung anjeun sarua sabangsa. Kitu deui mung ningali sabangsa perang silih ala nyawa begalan pati. Anu untung saha coba? Geus pasti bangsa deungeun. Kula ge apal, lamun sasak dua can sapinuhna aya dina kakawasaan Walanda. Secara administratif masih aya dina cangkingan Portugis. Tapi lamun aya perang pihak Walanda jeung Portugis, anu jadi korban angger hayat. Tah ku hal eta pisan, kula nepungan anjeun gagak. Ceuk Sukma cacarita nerangkeun ka si gagak hideung. Kaharti ku kuring Sukma, tapi naon atuh kahayang anjeun anu sabenerna? Tah, kula nu sabenerna arek tumanya ka anjeun. Hayang naon anjeun teh sabenerna? Ya geus tangtu kuring hayang kumawa disasak dua Sukma. Kula hayang nanjurkeun wewengkon pikeun karaharjaan rakyat. Sukma ngagagak seuri bangun anu geunahna kerahanan ngan teu lilapok kedalisan. Rakyat nu mana maksud anjeun teh? Nu puguh mah ti saprak anjeun kumawasa. Rakyat katalang saraku sabab patali marga teu bisa laluasa. Nu sidik mah anjeun kumawasa keur kapentingan diri anjeun gagak. Oh, karena ge ngamimitian atuh. Geus pasti merlukeun pangorbanan sarta hitungan waktu pikeun memeresna. Kula anak tumenggung, geus pasti apal kana tujuan sorangan. Temal si gagak hideung mere alesan. Teu kaharti ku kula mah gagak. Anger kadituna bakal pagujud. Kula mah moal narima kahayang anjeun. Sabab anger hayat bakal jadi korban karena karepna anjeun. Lamun anjeun keukeuh, nyawa anjeun geus pasti bakal dialak ku kula. Ayeuna kula balik heula, isukan kuring ka dieu deui. Pek geura pikiran ku anjeun. Ceuk Sukma panonna mere isarah ka Nyimas Talaga Wening. Cacap cumaritana ngan sakiceup Sukma teh geus ngaleungiti hareupeun si gagak hideung. Si gagak hideung nepikeun ka ngakurubug, panonna gigisik asa teu percaya kana paningalina. Bo, da ngagem ilmu naon ya? Aing puluhan tahun guguru sarta tirakat narekahan ilmu pangabisa. Tapi kakarek ayeuna manggihan jalma bisa hiber sarta ngalungit kawas dedemit. Komo eta make jeung apalun kana ilmu pangawasa aing deui. Cilaka kaya kieu mah. Aing geus yakin moal mampu ngalawanan manehna. Cacakan ngura keneh. Tapi memboga ilmu linu hese mapakanana. Aduh, bener Cuk Sukma. Lamun manehna niat juli ka aing, pasti aing geus berlaya ku pangawasana. Aduh, gereneng si gagak hideung gogodeg bari kumacerek. Pamiarsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya. Cag urang tuna ilalakon Nyimas Talaga Wening episode ka-8 nya. Tah kitu gambaran hodam teh nya, lain cek hodam. Jadi cek hodam kudu jelas hodamna naon. Ari Sukma mah hodamna Ratu Jin. Eta Sukma dibawa ngapung, dibawa ngaleungit. Oh, ente ngaku-ngaku boga hodam teu bisa ngapung. Ye. Oh, aya bisa ngaleungit pas ditagih hutang. Yah, naon kitu. Saban teh jeung ceina teh jeung centin kitu teh hodamna teh bisa ngaleungit lamun ditagih hutang. Ye.
Cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.